Jadi digawe geus. Geus digawe ripuh Pak. Usaha geus gitu. Usaha geus, dolar eueuh, rupiah eueuh. Kudu nganyuk. Gaya sawike, gaya ayeuna eueuh jengke. Ah, keun wae. Ngan jaat mah aya we sakeuleun ngalolodeh, Pak. Oh, jahat itu dari bawah jahat kayak. Sakalian dengan sanguma aya pakis, turubuk. Moal bingung lah di kampung mah. Mal bingung ada di kampung mah moal. Gitu. Ngan pedah budak minta jajan mah anger weneng kan dia teh. Kalapa, ngalah kalapa. Kalau pacan arasak dijual ngora mah kalah murah geuningan wa. Ayo Murah turun deui na teh harga kalapa teh na teh. turun deui wae. Rigo we masyarakat leutik mah. Kang Dedi Mulyadi nu betah mah ayeuna penggemarna loba. Loba nu raresepeun. Tinggal diantos realisasina teu kenging hanya omon-omon wungkul dina konten. Tuh geuningan itu datang tuh euy sugan arek ka eta sugan Aya mah balad hiji deui ya, balad curhat. sugan mawa kopi ya ka dieu mah kopi teu. Oh aya udud nama cenah. Loba kopi mah nu nyumbang kamari ti Aceh. Allahu Akbar. Ulah salempang sok we Gusti, kamera mah anu. todong-todongkeun ka dieu. Kok todong-todongkeun udud mah sabungkus tapi da Stabil ya pokona Stabil. mah. Dengan ada duit mah ge suka ngebreset Uang tina duduk dolar. sama rata berdiri kalau cangkel guys. ieu mah jalma teh jiga nu susah ari eta naon. Gitu. Eta mah teh diasup bisa diasupkeun ka dieu. Kari dioyag-oyag eta cek aing gua tah. Sok yang batuk aing mah. Jadi asumsi teh sebenarnya mah ulah susah wae. Kieu nya sok sanajan susah, asumsi ulah susah. Naon soalna? Engke paradigma urang terus susah. Mohon. Tah gitu. Mohon. Jadi sok sanajan ayeuna Kapan kieu ya, Pak? Lamun urang katinggal we senang ieu nya dengekeun. Lamun urang katinggal we senang, batur karunya. lain masalah karunya namut artos A. Kitu mah urang katingali susah batur mah sarenang meureun kitu. Kitu. Kapan eta mah geus kitu ti dituna. Sok aya di antarana zaman senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Ah, eta mah oyong. Da urang mah sabenerna katempona senang ge ukur tetempoan wungkul aslina mah duka. Ah, ente ari paradigma ulah naon ulah susah jeung susah we. Amin. Gitu da jadi nah pikiran urang teh memang gitu kudu senang kan ditu lagi senang. Aduh Ya, susah. masalah nama kieu ya urang konten geus jujungkiran tapi penontonnya 140. Nah, eta rada Nasib anu kuat, Nasib. nasib anu kuat Ari jadi batur ukur ngonten teh udang sare di video di-upload. Penontonnya bet ngajuta. Jadi tepetik arti ya. Pak. nasib usaha we heula usaha. Ari Gitu. Facebook baheula yang dimonet. Geus dimonet meuni atoh pisan sugan teh deuk meunang dolar gede. Liur. Iya kalah ngajetan we 0, aduh. Bingung ya dengan piduiteun poe ieu ya. Ulah nyebut bingung neangan piduiteun da urang dijieun piduiteunna ge mana gitu tah. Lamun ayeuna contona ngalapakis tah. Lamun geus urang usahana maksimal kapan ieu macan maksimal. Gitu kakarage bari duduk ngopi ngawangkong bubar gitu. Menyawa ada orang tas digawe ku kurusukan. Sarua urang ge. Wah, kalau orang sare gawe naon? Goblok. Sare urang sare kalakatas gawe urang ogenan ieu naon macul. Nah, ngimpi. Mopokan piring. Geus atulah lila teh mah cangkeul. Cangkeul akeun wae dari diri mah cangkeul urang nu nyekelan kamera nu cangkeul mah. Gitu, geus atuh heula gitu engke deui gitu. Ieu video panjang hayang nyaho ek ngupload anu 5 menit.
anu Gitu. 5 menit Heeh. Ngupload 5 menit dina Facebook can mana ucap 2 jam mah gitu. atuh kameramen sakapeung mah di video ulah todongkeun we ka dieu Moal sugan we nya ngadadak viral pas dilieukeun ge malah moal ngalakon. rugi kameramen mah waktu nu terkenal ieu nu capena teu kaciri Nu penting mah udud kapanan urang mah udud kopi dahar gitu. Jadi hidup mah kudu senang pasti paradigma dina hulu urang teh senang gitu boga duit gitu insyaallah gitu dan nu ngatur urang mah lain jelema mohon gitu itu urang kudu yakin gitu tah tah gitu wassalam lah wassalam